Cokolot hirup teh kawangku ku tilu waktu kamari na moal balik deui, waktu ayeuna nu keur ngabukti, waktu isukan nu cantang tu kasungsi. 2022 geus karitungtungna, sataun ka tukang nu kari carita. Susah jeung bungahna, pait jeung amisna, kabeh ge geus karasa. Resolusi nu can ngabukti geus teu jadi ganjelan dina ati. Sababeuki kaharti manusia mah derma rencana jeung usaha, kobul jeung hasil aya di Gusti Maha Kawasa. Mun sok dipaparinan umur panjang keur 2023 nu bakal kasoran, kuring mah teu loba kahayang. Mung nyuhunkeun sagala maksad sae parang dina gampang, sagala rerepet hirup sing araranggang, hate jeung pikir dipaparinan caang ngalakonan ibadah sing hararampang.